dirina ngalengis pun inget ku kanya nahang jero pikiran dugikeun anjeun betega ngalengis pun inget ku kanya rina pangbanekeun anjeunna pikiran ti anjeunna ya Allah rumah sapi can bisa moh kenangan mun inget ka anjeunna rumah sapi nu meugatkeun rasa hampura hati teu bisa nahan diri duka perihna jeung sifat tingkah anjeunna nu nyeri Wisma Cangkritan Wasik Abah Ade, ya Abah Ade Abang Dedi aturannya Senior Sungkuri betul gini kieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget ku kana tapi nah jero pikirna dugikeun anjeun betela ngalengis mun inget ku kana rina pangsarakeun anjeunna pangbenekeun anjeunna pikiran ti anjeunna kahayang ti anjeunna ya Allah rumah sapi can bisa moh kenangan ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah sapi nu meugatkeun rasa hampura hati teu bisa nahan diri aku kaperina jeung sifat tingkah anjeunna nu nyeri nangis diri mun inget ka anjeunna rumah sapi nu meugatkeun rasa hampura hati teu bisa nahan diri ku kaperina jeung sifat tingkah anjeunna nu nyeri ku kaperina jeung sifat tingkah anjeunna nu nyeri Rengsing
itu hiji tembang lagu bubuka pangitan pamugi katapi kalan kapingan khusus keluarga besar Bapak kali Bu Hajat oke kamu panganten kalinya umumnya kang urang sadayana para tamu leman wargi masyarakat anu aya di Sebudan Cihanjuang aturan desa Pananjung asalnya Mas Harua we sing geuring desa Pananjung enak mah pindah kadinya terus lami tepenak sareng Ajito sareng si Ece enak geus boga parawan deui aduh geus nikahkeun alhamdulillahnya kedapti janten nene jeung opah aduh oke bagiteun insyaallah ieu mah aya engke sakadapan deui nya salah sawios anu sok diasuh ti orok beureum dugi ka ayeuna ku ibu kalih Bapak Hajat nya aya pakaulana alhamdulillahnya Dede Cat membahana lagi masih kene sambil ngantos para artis penyanyi di pengker persiapan Dede Tasya masih kene dangdos persiapan kena nyausnya disarengan lagu sungkuring pangitan Babilih Bapak Besan nya keluarga besar mangga diantos bubileh pamunut lagu atanawi bade ngiring binga pakolan lembagan suami mas mangga diantos di luar panggung ya masih disarangan ku Bisma Canpitan disarangan ku sungkuring CF Ruhiyat right naon Bapak Tasya oh penghilap di like subscribe komen Tasya Akila YouTuber kalau dia lah jona mau dance-nya menuju live streaming di channel YouTube-na Tasya Akila channelnya bira kue terepil-repil acan mah nanti subscribe kerek sabar 2000 oh 20 is geus ngasihkeun duit ya tong di subscribe lah jangan can aya pencairan soalnya ya tapi alhamdulillah Sakila Tasya Sakila teras gawe Tasya Akila teras gawe bareng sareng Bisma Canpitan ya halo Mas bi kabar Mas gimana main bola Mas alright aduh bagaimana hiji tembang lagu deui pengen disumburing satacana Dede Tasa ngiring binga pakaulannya tina Ibing Jaipong mohon spesial pakaulana khusus kanggo Bapak kali Ibu Hajat ya masih orang sangan dina tembang-tembang parahyangan engke kasena kenincak kana tembang pop sunat dangdutna kanggo raja-raja juga derajat sawirna pangitunya Abah Ade Abang Dedi wah pokoknya kum sadayana teh diwiji-wiji di sumbirnya disarengan Bisma Canpitan gawe bareng sareng Cem Audio yang sangat luar biasa oge ilancek Kang Yayan haturan di hampunten simpening kumaha wantun di luar panggungnya aduh Kumargi ieu mah laguna masih kene pengalaman pribadi si mugur ininya jadi kudu wayahna tumarimakeun segala rupana naon segala laku lampah perjalanan kahirupan keun ngaranna ge manusia teu luput dina kasalahan hiji teh mah kapiatur khususna kanggo sadayana aya tum hi ho kakaraeun euy pakai setelan kieu biasa setelan preman di anting lagunya digolein ku ka pangarsana dilanjut kang iburnya dedehna ternyaah-nyaahna lirik ibarat kapentar ku gelang
anjeun sulaya cinta anjeun sulaya janji liret menangkannya hati kuring sakit kana kuring sakit kana kuring ari kieu mah geuring langkung lalang layu tumari mama karena takdir yang widi merengkuri jeung anjeun lain jodoh dirasa mah hayang dendam dirasa hayang balas kaperi hati kuring kamanehna jaga gede kita bangun menerima sambil ngatos gede tasnya mencubit saya sih lah tangga di Mansur gernya ahla ibarat kabel karugelan anjeun sulaya cinta anjeun sulaya janji liret menangkannya di kuring sangat cinta na kuring hari di kieu mah geuring langkung ngalang ayu tumari mama karena takdir yang widi merengkuri jeung anjeun lain jodoh dirasa mah hayang pekat dirasa hayang balas kaperi hati kuring kamanehna gudeg taingeun sifat tumari mama karena takdir yang widi merengkuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang pekat dirasa hayang balas kaperi hati kuring kamanehna gudeg taingeun bila jengka sikap lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh
aku dengan cintamu. Sikat kurang teraskeun lagu Sunda kanu pasrah bayana we tuh mari mau pasrah segala rupananya. Yeay engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Ibu Iman serempak Atito ayah meureun Ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku merana. sikat engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku kecewa. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku mati di tanganmu, daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu, daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. kayak gini Bis macam kita. oke sambil persiapan dan tas agak beranak menjadi di pertama awak Ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku kecewa.
eke matikan kung kiri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Wow. Enggak apa sekolah kuat aja. Dia. Oh, yang sekolot kayak kepala opat mah. Waduh. Alhamdulillah pemugi katampi nembe digawitan lagu tumarima diteraskeun kana pasrah. Tah urang teh kudu tumarimakeun. Jadi kudu pasrah segala rupa naon anu keur dikarandapan, anu keur disangkareban. Jadi kan urang teh kudu pasrah segala rupa. No intina urang sadana aya dina kasehatan, sehat lahir, sehat batin, eta inti namanya. Mana panginten babilih jati bapak hajat kali ibu hajat, bapak besan ibu besan. Oke umumna kanggo para tamu uleman babilih aya nu bade ngarsakeun geuring ngapakolon mah ngadiantos. Teteh dipayun sareng emak manawi atuh bade joget mangga, bade nyanyi mangga, nya sok. Tegere di sini sin. Orang dapurna Oke, masih jangan lupa ya tetap layarnya ya. Penghilap di follow CS Ruhyat Angga Prigidiung nya di TikTok na oke. Penghilap ya. Di live subscribe komena aya Tasya Akila channel. Alhamdulillah nuju live streaming nya aya nama moal gagal. Nu nonton? Wih, dua bungkus. Alus kan jadi duit tungkul, kira-kira jadi duit pohon nggak mending bubar. Manawi ibu haji, bapak haji, teteh di payun, badai ngerasakan naik keluar panggung, badai nyanyi mangga. Sok satacana, kayak ayah nu badai giring bing apa kaulan, salah suyasna anu ti orok berem, dugi kaayana di asuku ibu hajat kali bapak hajat. Cobi, atan nabi badai giring bingah, lembaga suatu emas, perak, perunggu, busi, sok ambaga, nampi abdi manya. Pagar ayu pagar bagusnya. Oh kita kagantut kalau sepuh-sepuh sim guring ya nya, hormat dan sim guring, abah ade, abang, abah wawa, sadaya anaknya masih kena di lingkungan Cihanjuang, Desa Pananjung, Leras. Apalah atuh dah orang dia. Ayah sambil nyambut dipanggil lucu dijemput Dede Tasya cantitan. Urang lagu di pada lagu Sunda lagu dangdut. Sundut. Dangdut secangkir kopi. Lumayan ngecair 20.000. Terpuas di rumah gengan. Oke, ayo udah curhat aja. Nah kita setelah lagu dangdut malah naon gitu muanya sugan apal keneh ya kasih setelah kupikir-pikir lebih baik aku meninggalkanmu daripada ku tersiksa hidup bersama. Hari berganti secangkir kopi. Bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada.
pun tak tersedia. Suami yang mana yang tak akan marah bila pulang dan pergi lalu sendiri. Jangankan menemani dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Saya kira kopi di abah itu semua. Audio cek. So. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku mencari istri baru? Semua ku lakukan untuk berlarian agar engkau sadar, oh istriku sayang. Suami yang mana yang tak akan marah bila pulang dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, 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 Bisma Cangpita. Wah, aturan apa ya? Salahkah aku, dosakah aku bila diriku mencari yang baru? Semua ku lakukan untuk berlarian agar engkau sadar, istriku Oja haram. Bagaimana aku tak akan marah setiap pulang kerja engkau tak ada.